Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun antos ningali ulah ya geus mulai bi. Alhamdulillah. Kumaha Patri damang Patri? Damang. Kela ieu can 19.30 kan 2 menit deui narik napas heula nya. Sugane nanaranto nih. Tarik napas sing alus bi. Oh, Hiji, dua, tilu. Orang sebelah mentor ya nama. Si Kang Dedi ieu nya tadi di live. Dedi Corbuzier nya. Adik besar. Halus lamun jadi tamu Deddy Corbuzier mah udah jelasnya memang geus jutaan tuh. Hatur nuhun Ibu Elis, Herman sudah bergabung. Ayo ya. Kayak 2 menit deh nya. Ya naon ulah ngomong ke nya binya. Siap Patri. Ya teh pada ngobrol pada gawe ada orang isieun gitu. Nah cenah maneh live di tengah gawe kan teh bisa. Emang geus di luar jam kerja. Geus magrib, geus tarapti. Dia mah make kopiah bi urang teh bi, tak ieu tadi. Serot. Nah urang teh digeuteuh ciga ieu ciga orang Turki. Ciga geus kolot. Jadi aya sakieu teh kolot teh. Ari baheula mah ningan Patri lamun tos netepan magrib teh ngaraos nya. Ngaraos teh budayana masih aya teh ngaraos Quran gitu. Nya ngaji magrib. Ngaji magrib nya baheula gitu. Wah barusan ngaji magrib. Daya Elis Dede selalu sehat Kang, hatur nuhun. Ya sareng Kang Ayubi ya, orang Cisayong teh. Wilujeng Semping Teh Dede. Elis Dede. Elis ya, Teh Elis Dede. Wilujeng Semping. Junior, alhamdulillah. Aris Risnandar, duh kasaha teh mah. Pren geus prennya. Naon cenah Kang ieu? Ah teuing. Kieu anu sok garoring ya. Lain masalah welas asih bi. Ieu mah masalah bahasa orang teh ieu sok ditaranya bahasa Sunda dede orang di Jakarta nya. Bahasa Sunda naon ieu Kang? Ieu bahasa Sundanya teh apa? Bahasa Indonesianya itu apa Kang? Ya. Orang hayang nyoba masalah nu gegeringan nya. Bi. Kang ieu teh orang Cisayong, orang Cibao. Karena yang orang Cibauk emang bener Cibauk ya binya. Kampung Cibauk, Sukamahi, Cisayong. Dengan bangga ningali saya orang Cibauk. Atuh ku orang Sunda sieurikeun lain bojo orang Cibauk teh ngaran jalan ya. Da tepung kanyut segala macam. Kieu nya ya mudah-mudahan enak orang 3 jam ka hareup urang ngabahas bahasa Sunda naon nya. Lain aya nu gegeringan teh salesma nya. Salesma mohon. Ari salesma sareng pilek, ari pilek teh bahasa Sunda sanes Patri. Lain, salesma teh irung mampet salesma teh. Aduh, istri-istrikan. Aduh, urang pilek. Ya, pilek. Tapi da orang Sunda mah salesma teuing tah. Ari keur budak leutik mah ololeho nya. Ololeho mah bolon kene. Oh, bolon kene nya. Aduh, aing mah mane masih ololeho, masih kanyaho. Eta mah yang mengintimidasi. Intimidasinya. Kala ieu Harley only. Wah, hatur nuhun. Naon nu dirasa Mang? Nyeri huntu, nyeri sirah, ari nyanyautan? Nyanyautan teh bahasa Sunda nah abi apa? Jejedudan, jejedudan nyanyautan tuh bahasa Sunda mah tinggal bi. Aduh, nyanyautan tah bareuh nyanyautan. Aduh, jejedutan teh jedut kan sok aya naik ieu meureunan nanahnya jedut Orang Sunda memarukan kumaha. Kalau bahasa Sunda maksudnya teh nyeri waos sebenarnya Patri. Moho nyeri waos tiasa. Nyeri waos tiasa. Makanya cenah nu aing cenah keheul aing ka tukang kaos. Ya, ngaliwat kararaos. Ya. Goblok. Atuh sekali deui anu tukang nyeri huntu. Elektrik Kang. Mastaka rieut. Jadi sirah. Ari mastaka teh naon Patri? Sirah hulu. Sirah. Kepala. Atuh mastaka mah ya sate mata sirah rieut. Bahasa lemes pisan ya mastaka mah. Ya kejang sorangan masih rawe. Anu mastakana kunaon? Rieut tadi teh. Atuh dagolkeun kana tembok. Ari puyeng eta bahasa Sunda sanes Pak? Lain. Puyeng mah bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Asep KJ. Uyah Garut tuh Karemian. Naon Karemian teh? Karemian teh ieu pipis. Kehead lain. Pipis. Lain, sia teh aya bilang lain ateul yang eta ku ieu ku bilatung. Nya. Ieu mah bahasa kedokterannya kade ulah jari hiji lieur jalma tapina kagelona kebae.
One Piece dia jamak tapi kagelo atil bujur. Nah, si Asep nya ya dianya bahasa sampean Sunda sareng Jawa sampean tuh Sampai teh suku ai dampal ai cek kieu ai cek dampal sampean. Kela sampean teh ai cek bahasa Jawa mah sampean teh anjeun kamu Anda. Ya. Lamun cek Sunda mah sampean teh suku. Wah buah-buah euy bi. Ya. Orang Sunda ambak orang Jawa sampean teh diunggung ku aing mah di dampal suku tak beureun kitu nya bi. Ari dampal mumuncangan naon teh Patri? Asa aya dampal mumuncangan. Eueuh saya teh dampal aya mumuncangan hungkul. Ari mumuncangan teh anu naon eta? Kita siki ya siki suku Suku. mumuncangan teh. Ari simpelnya ari bahasa Indonesia mah tinggal kaki gitu ya. Heeh. Belekan tuh. Belekan teh ieu apa teh belekan? Cileuh. 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 Kecil tapi geuleuh. Elektrik Kang atuh titingkuheun teh ieu nyeri suku engka asam urat euy. Mamah tos si Akang salam ti Karawang. Salam oge ti Bandung nya. Ti Karawang ya. Aduh, hatur nuhun ya. Aduh, hatur nuhun. Ait. Ke Kuswaya sudah bener hatur nuhun. Kokorobet lain kokorobet. Naon cing bi apa teh maneh? Oh deui Patri, aduh eta bener bahasa Sunda kok. Lain kokorobet teh kokorobet teh kana saku kana iyalah eusi saku. Elektrik salam Purwakarta Kang. Wah sami-sami. Bandung nol Kang ka dieu Sisidun. Sisidun mah gitu. Bahasa Indonesianya Sisidun naon ya? Bahasa Indonesia Sisidun berarti anjir pohon. Bisnan. Coba teruskeun Patri. Sisidun anu apa teh Sisidun? Sisidun bahasa Indonesia Sisidun. Bahasa Indonesianya Sisidun teh naon? Oh, aing salam di Gunung Halu kah ieu mah dulur urang pasti mah. Teruskeun. Cegukan. Cegukan. Cek aing geus nempel nasira, geus kolot Cegukan hatur nuhun. Situ Soleat hatur nuhun. Jana Tole. Fauji hatur nuhun Cegukan. Cimahi hadir. Ka dieu kawaya make senal. Rame alhamdulillah moh. Baron Shop salam di Sarang Banten Kang. Anjir imah kudu make kula Banten salah ngomong si Banten bujur. Kang bahasa dahar teh tuang. Cek Jawa mah nya tuang. Ai cek bahasa Jawa mah dahar teh alus. Lamun cek bahasa Sunda dahar teh jang urang. Ari Palangkakan Budi Setiawan goblok. Palangkakan naon Patri? Hah? Palangkakan teh? Maneh ngajegang? Oh. Tunjuk ku maneh tai Palangkakan. Oh nya. Ari bujal bahasa Indonesiana? Lureun kanyut. Bujal kan bahasa Indonesia. Bujal bahasa Sunda. Bahasa Sunda bujal. Ari bahasa Indonesia naon? Anjir poho deui urang Lalu jangan teruskeun bujal bahasa Indonesia apa? Udel Ya. Ngadangkak kehet ngadangkak mah perbuatannya. Salam ti Papua heug. Udel Pak. Udel. Udel teh bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kanyut bahasa Indonesia naon? Nah, saya teh orang kedokteran apa kanyut teh naon? Penis, jakar. Burayot naon? Kadaharan. Burayot tuh burut. Lain beda saya teh. Burayot burut mah siki kanyut kahana. Ya. Ari burayot mah kadaharan ke. Oh. Sok aya burayot teh amis ari burut mah siki kanyut nyenglet ka. Aing saya dibandet teh astagfirullahaladzim. Ari dipesel naon teh Patri? Di pancetan. Eta teh bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Pesel. Bahasa Sunda Jarangnya. Pusar bahasa sana pusar. Iya, pusar. Makanan atuh. Haji Enung, mangga Haji Enung. Papua Freeport Asgar eta orang Asgar nepi ka Papua nya eta. Saya Garut. Nyukur itu. Gegeduk lemesna momok mamai ngadeg. Cek ilmu kedokteran momok teh pagina euy. Tuh, mon. Rum rame keren euy. Sok ka dieu atuh ulin. Elektrik.
ari tarang baga non bahasana anjir tarang baga lain tarang ieu sia teh Naon tah? aing teu tega ngomongna tarang baga teh sia luhureun kanyu Oh. lamun di alema luhureun eta Eta teh di deket ka Sundana ya bahasa Sunda. aya tarang baga Aya bahasa di sana. aya cek tarang baga teh lamun anu make bikini ada sia tarang bagana kelihatan Oh. luhureun garisna sate garis tah luhur teh tarang baga Lampung hadir Kang, asih Garut, anjir Lampung, masya Allah, tabarakallah. Rame ya mah, salangkangan, astagfirullahaladzim, tuh imak kedokteran ya. Aing pedawe kieu nya. Aduh, aku sakit kepala gitu kan. Aduh, Nyeri cangkeng. nyeri cangkeng, nyeri pinggang. Kamu sakit apa? Sakit ini, sakit penis. Iya, iya. Padahal aing nyeri kanjut kan. Iya, iya. Apa salahnya? Iya. Benar nggak? Kenapa jadi insecure? Ya gitu nih. Kapatil, goblok Mbak Astagfirullahaladzim. Sumedang aktif, Sumedang ya. Assalamualaikum. Orang Cisayong ya dia wah. Tasik Ari Gado sareng dagu sami teh Patri. sama. Gado teh ieu tah. Dagu sami ya. Dagu ieu, dagu mah bahasa Indonesia bi. Oh. Nah, kita kerja di Jakarta barudak. Jadi banyak sekali komunitas Sunda ya nggak bisa ngomong Sunda. Jadi orang sok ditanya jadi pertanyaan Sunda yang ciga dukun itu teh. Mon. Majalengka hadir asup Marbesta ka dieu make sendalna tong bawa di calana salkeun Kang heug ka dieu metra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Asep. Ciamis hadir. Ciamis Ciamis. tepung kanyut. Ya. Tepung kanyu teh Tasik Gobras. Gobras mah? terang eta mah di kotana Patri. Tasik Oh. Gobras teh kotana. Ai Cisayong jauh. Cisayong teh masih lembur Patri. Ai Gobras mah Kota. apa ya? Salam ka orang Subang hadir heug. Nama di mana Kang? Aduh teu ngeunah karek balik gawe lah ke dieu lah. Kuningan hadir. Pelabuhan Ratu hadir. Wah, Pelabuhan Ratu geus anjengan Kang Dedi nya. Nuhun. Gaya datang Kang Dedi. Jaksel tapi tetap Persib teh mah head ulah. Siap. Ngomong Persib dia loba picking sia teh aing dikepuk di dieu. Asih mana Kang Bandung. Cianjur hadir heuk ka dieu. Mawa beas ka dieu tuh. Biasa Cianjur mah terkenalnya Patrinya. Masih aya teh tanahna Cianjur. Oh, iya Patri. Tarang tarang mah ieu tadi. Ada tar? Tar teh bahasa Loma tar teh tarang keneh. Nanti jadi tarang kumaha sasakalana Tasik Sukaratu Galunggung. Caket abdi di Cibauk Sukaratu caket pisan eta Patri. Sukaratu. Mohon Kampung salam ka orang Sukaratu. Salam Pontianak tah orang Cisalak Subang heuh ka dieu Cirebon aya. Mas Taka teh Sirah Purwakarta hadir. Hadir tiorok menes Pandeglang Banten abi bingah tasi aya jami objektif nganilai jami. Atuh da kumaha teh sarua. Tasik pamijahan tukang wah ieu mah tukang ieu tukang urang pernah di Mandian kokolat urang di pamijahan cenah ieu ngalah jadi pintar urang jadi pinternya. Pintar bahasa Sunda di Jakarta ulah di Bandung. Kang nyeri cungculungan, apa mah cungculungan? Cah, ini teh apal tuh Patri naon tah cungculungan Patri. Cungculungan teh dalam ilmu kedokteran mah tungtung tulang tulang punggung paling bawah, tulang ekor, cungculungan teh. Kang teh damang bojes, wawuh cenah ka urang atur nuhun. Beas campur jeung rasdog beas Cianjur. Banjar hadir Kang, heuh ka dieu. Pekanbaru Riau hadir, awas ya ti Pekanbaru Pekanbaru teh mana Patri ka? Riau. Oh, Riau. Sok Sumatera. aya nyebut-nyebut imut kanyut naon hartina imut kanyut. Anu abi mah terang mah Imut kanyut. Ceng meneng euy. aya mah kanjut kundang Patri. Kanyut kurang mah paragi wadah dompet. Nya. Di sadeuleu Labuh, Gebis. Bandung heuh ka dieu. Saya emang nggak ngebayangkan ya Patri, lamun dunia kesehatan pakai bahasa Sunda. Kamu kenapa? Di telinga aku keluar dana bla bla. Kalau istilah bahasa Sunda keluar mana? Conge. Udah selesai ya Patri. Conge mah bau. Keluar dana kan ya? Nya. Nya. Budak conge teh sia teh ngan conge mah aya cayan. Iya Patri. Ieu mah jadi gareuleuk ieu jadi. Kang, kumaha dunungan Ridwan Kamil? Aduh. Berat aing Kang Dedien euy. Rangga Situng hadir. Istilah di camahan naon Kang? Camahan teh naonnya Camahan. Anjir ieu mah hese matematika ieu mah fisika mekanik Camahan ya. Sehat selalu saudaraku Kang Fu atuh nuhun. Sudah bergabung
Camahan tuh mencameh Patri. Yuk. Merenang coba Oh, terus. cameh, istilah cameh. Aya wae nanya ye euy. Sehat selalu saudaraku, sehat itu. Lamun aya nu kasurupan sok dicamahan. Kela euy lain sia teh. Lain ya. Cameh Cameh jeung di parancahan gitu. Sok aya nu apa teh di dieu. Assalamualaikum samrasun salamana ti belat KDM. Sok ka dieu asup. Pakai senalna, pakai celanana. Diusap ajana caman. Oh, di parancahan cek aing ge. Cah aing pernah barato di Cileunyi aing di Bandung. Ya. Reakan tung gubrak ka euy. Dia reak di Bandung baru di Cileunyi. Nah, lamun reak teh langsung dibeut teh. Wah, gudang euy. Ternyata beurnya caman teh nya. Lain camehnya, Lain, maneh mah sok salah wae euy. Aing jadi ngilu salah gitu di pemirsa tuh. Loba jelema itu aing erang salah. Aduh, aing mah euy. Harga diri euy. Akang lamun kumisan gagah sigana mah. Deuk tah aing kumis urang teh kieu tah set. Anjir aing ciga kasep euy cenah ngan kasep teh 25 tahun yang lalu. Erwin Scott. Di Palimana ngaran benjurigna ngarabaweun benjurigna. Eta mah bener aya di YouTube sok tinggal di YouTube-nya. Anu ieu aya anu ka gerbek. Si pamajikanna dicoelan kana ieu kana palangkakana set kana ieu mah. Pek eta mah anu keur ieu anu keur gitu. Mana ningali di YouTube teh. Asli. Goblok. Nah, Patri bari itu maros abi ka Patri kan lamun bahasa Indonesia tanya lamun bahasa Indonesia nanti selamat datang tetnya wilujeng sumping. Wilujeng sumping. Cenah anu bahasa lebih lamesna deui cenah ti wilujeng sumping teh. Bagja eta teh leres teu Patri. Beda. Wilujeng sumping mah wilujeng sumping we. Ari bagjakeun. Bagja. Bahagiakan. Oh. Nun. Jil kieu Mas inget teh ka anak Mang. Oh. Pendapat Akang tentang rekening yang dibekukan kumaha? Aduh, jadi rasnya banyak yang lepas nih uang. Berat atuh ngomongin gitu mah tapi ada emang wayana da Indonesia lah begini. Di sisi mah pamanteuna mirip politisi Gerindra Fadly John. Iya. Baik Kak? Berarti ngomong jorok. Enggak. Baik-baik aja. Patri kan aya istilah lamun orang Sunda teh keheul jeung sebel teh sami atau teh sam? Keheul yang sedal sarua. Sebel jeung keheul. Keheul teh enggak, tapi dipendam keheul. Pendem teh. ari sebel Sebel mah ditinggalkeun. dengan mimik. Ya, heeh. Nah, teh ibu-ibu di tatangan. Dah sebel. Ya, sebel. Ya. Nah, gitu banget. Ari keheul mah Keheul. di sini. Aduh. Keheul aing gitu Ada aing mah sebel ka sia cenah. Keheul mah lawan sareng deudeuh. Tah keheul teh jeung teu juga deudeuh mah deudeuh we. Ai deudeuh mah nya kanya Deudeuh mah kanya Patri. Cek Jawa mah tresno Nya tresno. gitu. Tresno deudeuh. cinta. Ieu Nun. sarang hewe sarang tawon. Iya. Amang mirip pisan jeung Uwa Abi saha Scorpio. Mirip Pak Bordiono anjir Abi Saha? Bordiono Pak- Jenderal Bareto. Oh nu baheula nya. Mana can lahir Ya can lahir Kang meuni heuleuh naon aing kasep gitu. Kela aing geus botak Ari rendengan jeung rendengan sami teu Patri. Rendeng itu Bahasa Sundanya teh. bahasa dasarna Heeh. rendeng. Rendeng. Rendengan babati 2 orang. Ngarendeng. Panganten rendengan. Rendengan. Anu- Maneh eta mah gimana kata-kata aing mah aya we nasira teh. Tos gaduh lucu, incu kecan mang encan euy. Tapi geus boga budak nu kuliah. Siga umur 50 kan. Nah, aing 17 kieu aing 5 tahun. Aya istilah jurus entep senok, cobi dohoyong terang penjelasan Kang. Anjir berat ieu mah euy. Naon teh Patri? Entep senok. Kela aing bisi dibanded euy terangkeun entep senok teh. Dalam istilah kedokteran, entep senok itu adalah ngentepkeun palangkakan urang jeung palangkakan batur dalam posisi
saling nangkuban. Anu saurang nangkuban ka luhur, anu saurang nangkuban ka handap. Eta entep senok teh. Kadang-kadang entep senok teh nukangan. Eta definisina. Kang aya bahasa tong ngabacot. Jangan banyak tong ngomong. Tapi aya bahasa ieu berarti ya jelema beungharna tong ngabacot. Lamun jelema sangsara mun cicing we mah meunang duit. Ari teu cai-cai acan naon bahasa Indonesia Kang? Ini pelit aja tidak ngasih, kan kalau tamu teh minimal ada air lah. Atuh teu cai-cai acan. Aduh menit disuganti menit cai acan. Orang Sunda mah sok merendah gitu. Padahal mah teu cai acan tapi kepala kakap, rendang, cai sagalon. Aduh, ieu mah punten mah teu cai acan padahal mah daharana loba. Orang Sunda teh kitu. Urang ge kadang aing mah kieu mah atuh cai unggul di imong mah. Sok mangga ti payun gitu nya batunya gitu. Aya bahasa solenang bedil kumaha eta Pak? Wah, aram. Menurut ilmu kedokteran solenang bedil teh kieu ada buah dada yang ngagolosor ka handap lalu dikitukeun teh. Aing netizen nanya-nanya aya wae. Kang, laleur mapai areuy bahasana Indonesiakeun. Laleur mapai areuy sok maneh bi. Lareuy mapai areuy. Laleur mapai areuy. Laleur mapai areuy. Heeh. Lareuy mapai areuy. Laleur naonna? Laleur teh lalat. Terus mapai eta teh leumpang. Areuy tatangkalan. Jadi lalat jalan melalui tatangkalan. Semudah itu, Bray. Ari ti koro naon teh Patri? Tenggorokan. Oh, tenggorokan. Nya. Daun pito ari ajul gedang nu kumaha? Ajul gedang teh kieu. Mane ningali gedang papaya di atas, lalu mane mawa gantar. Tah supaya mane teu naik kana gedang, kumaha diajulan kieu. Jadi murah gedangna kitu. Ade Sutaria marmot mang sok dikerecek. Anjir, marmot euy dikerecek watir ya. Tapi da ngeunah. Kerecek teh naon Patri? Kerecek dipasak. Dipasang. Tahu marmot teh? Oh, apa? Dipasak, dikerecek tuh dipakai kecap. Ngecrek beda, ngecrek. Ngamen ngecrek mah. Lain. Aing orang Jakarta kayak nanya teh. Lamun hujan ngecrek bahasa Indonesia naon? Ngecrek, lain ngecrek. Oh, ngecrek. Oh, nya. Semut tapi Sunda eta budak. Ngecrek hujan. Oh, ngecrek. Lain ngecreknya. Ngecrek mah ngamen. Ngecrek gitu. Nih saya mau nanya ke Patri. Tah orang Manun Jaya hadir euy. Assalamualaikum. Abi Tici Sayong. Mana apa? Manun Jaya terang. Kang usum lang layangan di ditu. Oh tidak, di sini usum drone. Di Kemayoran usum lang layangan. Aing keur sombong ya. Mana lang layangan sama sopak lodong bahasa Indonesia. Sopak lodong teh kieu euy. Bedog. Awi. Blek, tah sopak lodong. Ya, taroskeun Patri ka netizen Patri, uyuhan bahasa Indonesia naon? Uyuhan. Bahasa Indonesia naon? Uyuhan mana uyuhan mana ka Anjir aing mentok teh coba taroskeun Patri. Uyuhan teh. Uyuhan si Patri baik ka si eta. Uyuhan teh. Masa iya? Aduh naon teh tulungan urang. Coba uyuhan. Mendingan sia mendingan. Aing ngetejen orang mah salah rakti sia teh. Sok aing ngetes naon ka urang. Mendingan. Uyuhan. Ari hujan ngecrek bahasa Indonesia hujan ngecrek. Rintik-rintik. Ya, rintik-rintik hujan Patri. Anjir aing sakti euy. Aing mending deg-degan nih bantuan meledak. Gibrig 10 nu kumaha? Gibrig 10. Gibrig teh kieu tah siga ucing ngagibrig teh. Gerimis tuh. Rincik-rintik, gerimis. Ari marahmai. Mana teh marahmai? Beungeut mana jadi marahmai? Kemarah-merahan. Oh. Tercerahkan marahmai. Anjir. Pinter yang Patri marah. Dulur pituin teh dulur yang sangat dekat lah. Batur tapi. Ari ucing gering naon? Kucing kering. Ieu mah ciga keong racun.
Somea merona, eta marah mah teh. Somea merona. Iya. Oh, nya. Pulang. Com geriwil, mancing. Kulimis bahasa Indonesia nakeun, kulimis tuh bersih euy. Tah ciga kieu tah ciga aing bersih. Kira teh kulimis teh karena rambut gitu. Heuh nya kamut. Aduh aing salah. Nya leres Patri. Pangandaran otos satu bareto keur libur. Kang tatang lah. Hah? Sok dah rambut senseong. Senseong pernah denger deh Patri. Anjir senseong naon euy. Cigana bahasa imbuhan euy senseong teh. Bulak belok senseong teh leh. Konyonyot. Ai konyonyot keur mancing, konyonyot ka sareng kenyet kekenyedan, konyonyot peuh gitu. Jaktim hadir, asup. Hidup Bapak aing. Hidup lah. Naon rorompok korong, irung. Sakompet daunkeun dituduh disamakan. Jadi maneh cicing. Ayo tewak narkoba, maneh keur cicing narkoba. Aduh, ampun abi mah narkoba. Maneh ngilu gitu. Facebook atuh ka Facebook. Tapi kayak gitu nya. Ari baheula teh istilah batu gohgoy. Patri pernah Gohgoy teh ieu. Wah, tapi karego kana dada tah gohgoy. Ari bahasa Indonesia ada batu gohgoy mah batu hungkul gitu kan nya. Batuk we, Atau batuk dalam. Oh, batuk berdahak lain. Beda we. Gohgoy bisa gohgoy berdahak mah. Gohgoy teh henteu tidak bisa berdahak atau tidak berdahak. Karena waktu itu taruhkeun kumaha Mang Ujian sehat, nuju keur batu gohgoy kira-kira. Nya gohgoy teh di ka dada euy, pernah kan sakit temen dada begini, ayo eta gohgoy. Gohgoy teh bahasa Sunda katanya. Bahasa Sunda. Lalawara cenah hese atuh. Gohgoy. Sok aing kursus sebulan 5 juta. Saan aing. Kang ngajedognya diam. Melenung kayak balon melenung. Turu ketimpuk ti sareule, labuh ti sareule teh. Labuh ti kosewad. Loba euy. Geus dibahas sama ti lamun ti sareule baseuh naon. Terus lamun labuh ka tukang ti jengtang. Lamun sirahna ti kusruk. Lamun sawak-awak ti beual geus ti beubeut nan. Yo, saya mau ngetes Patri, Ari Landong naon tah Patri? Obat. Oh, pinter Patri. Aing teh atuh. Landong. Weh, pans KDN ye. Ayo masuk pans KDN ka dieu. Kang embe koplok naon? Koplok. Koplok teh lepas. Coplok. Coplok lepas. Anak gajah naon? Aduh, aing matematika teh. Lain kerbau teh mah anak gajah. Naon kala? Naon kala ya? Tuturut munding ikut-ikutan anak munding eneng. Tapi ada istilah Layar naon panjang. Nepangkeun abdi orang Bogor, abdi orang Bandung. Rorongo di jero kondang non, rorongo di jero. Lolongo itu binatang rorongo teh. Koplok mah cepilna panjang. Hah? Koplok teh coplok kali Patri. Lain, coplok mah coplok. Mulapes. Nah, lanyet teh. Lanyet ciga kanyut ngamparnya. Layangan tara sok elang layangan bareto enak henteu ari kaci tata lucingan main teka-teki. Nampakkeun abdi orang rupiah deh. Ari payung naon? Walor Pak Haji, ari payung naon? Payungnya Patri. Payung mah payung ya. Ya, abi menerus ka Patri ari patuangan. Patuangan eta teh anggota tubuh atau sana sih Patri? Hah? Patuangan. Anggota tubuh atau sana sih? Betul sih teh. Aduh kacida eta teh apa? Patuang itu betul. Jarona teh patuangan. Aduh patuangan aku sakit. Aduh patuangan aku waras. Oh betul. Eta tapi bahasa lemes pisan beulnya eta patuangan teh. Lemes ya. Tapi lamun sambil ngagaplok mah kasar kan. Eta patuangan maneh eta mah. Anak kajama maneh ayeuna pamaman, hatunun pamaman dibantuan ya. Ulah agul ku payung butut.
jangan sombong, Ya. jangan agul oleh baby band. Aing buka baby band ya, gitu kan. Agul ke yang betut. Mulapes, ranyet, layar, lampe kanyut imah geus mah jauh. Lampe kata sampurasun nepangkeun abdi di Sukabumi. Oh, kadi kalabat Sukabumi. Lalawara teh hati-hati. Adigung adiguna sombong. Kang ari caduk bahasa Indonesiakeun. Caduk mah Eshop. bukan tai. Shit. Caduk sia kata. Ari rambut. Aing di layanan ku aing rambutna kikis naga. Aduh, hese euy kikis naga. Kikis naga abi naon tah? Berat aing kikis naga Naon kela bisa? aing. Taluk euy. Ari Mang Ono kenging naon di Bali? Politik euy ku aing jawab heula Mang Ono di Bali. Menang kaera. Teu ingat apa. Kunaon Ari Payung kela hambur kanyut. Hambur kanyut teh sok kawin wae. Jam hiji wengi wanci naon Kang Janari. Lain sare lain peuting tengah peuting. Ari Janari jam sabaraha? Janari mah dek adan subuh. Oh, nya. Kunaon Ari Payung sok Payung Ari Wadul naon bohong. Salam anu Kang abdi ti Karacanong. Asup Karacanong kumaha ya terminal anya lancak. Ari reuy naon Kang reuy. Marona. Caliwara teh sering bercanda. Nya Caliwara. cawok Caliwara. Cawokan. Kalau seping kasih Calengka nya Lembang hadir Lembang Assalamualaikum Lembang. Jangan lupa Lembang. Wah ieu mah tukang ngurus sapi euy. Murag bulu bitis. Nah, Patri, Kela ieu can geus ya. Murag bulu bitis pabribasa. mudak teh bulu Murag Oh, jatuh bulu betis. murag. Murag bulu betis Subang Kang hadir. Wah, daerah Kang Naon Ridho. teh? Murag bulu betis teh. Kela aing keur mikir kela mentok orang sirah. Spill yang sebelah mana euy? Om alumi cinoknya. Atuh ulah dibere nyawa aing orang semanci tuluy. Padahal orang sumbing ka dieu sup. Patri terus kan murag bulu betis teh naon atasnya? Baru Taluk euy. taluk. Naon bantuan teh murag betis naon? Kaltim hadir. Oh, tuh namanya Ya. Bi. Orang sono orang tapi Kalimantan. Ya. Cigan mah di kutub utara ge aya kan teu di Sadawi mah. Ya. Teu betahan murag teu betahan. Ya. Jadi ciga hejo tihang lin. Ya, hejo tihangnya. Oh, Pelabuhan Ratu hadir. Kamarinya tos di sumbingan Kang Dedi. Sepatu nomor sabaraha Kang? Anjir, 42 mana sabaraha? Sami 42. 42, aing 42. Om nyalek atuh edeuk aing jadi presiden Zimbabwe. Patri, abi dulu laras ari kehet bahasa Indonesia naon nya? Kehet teh ieu bahasa lomajang lalaki. Ya. Kehet sia lalaki maneh. Tapi kalau bahasa Indonesia naon tah? Kehet. Wah, hese euy. Esenya Namun bahasa Inggrisnya mother, father, termasuk kehet katanya. son of a bitch ya. Ya. Pola ieu parental advisory abray. Barudak bacina teh ieu power bahasa Sunda teh emang cawokah tapi emang untuk bahasa Gen Z-nya agak-agak aduh power Keheul naon? Keheul geus bahasa benci. Ari jadah. Jadah mah liwat dibenci, haram jadah sia. Ari jadah. Cadu aing kudu. Cadu jadah. Ari jadah teh resmi gitu nya Patri. Kan ku aing geus dibelaskeun be. Jadah teh leuwih ti keheul. Oh nya. Haram jadah sia aing. Om jualan naon? Naonnya dijual kela kopi kudu nama sambil jualan hotel laku ngopi Patri. daek medu anjir daek medu teh kieu daek teh mah sumpah serapah borok kokok kabayan mah Banjaran hadir asup buruk-buruk Papan Jati jelek-jelek juga saudara sawios keun bae biarin aja hari apa naon ieu nanya naon maneh teh teu arti hari apa naon Rambo alhamdulillah Rambo cadu teh najis aing kudu maneh cadu teh mung deui ngagurakan set sarep bedo beuk sak aing gurak maneh sia aing cadu sia Cadu. Lain candunya, cadu gitu nya. Jigjikanna candu maneh mah Cadu gitu ya. cadu Silpasari kopi tah kopi Silpasari aduh kudu nama sambil diiklankeun my friend ya
Rasa baik kan logatna Kang, orang Bandung, orang Gunung Halu, didikan orang Gunung Halu, aki orang alah suluh ngarambet, ngarit, mulung tutut loba baru teman. Remis kijing. Eueuh. Gawe naon Kang? Aduh, orang ke di tempat gawe mau dibolak-balikin bisi dibere sepatu orang. Persib kumaha Kang? Amanah Persib mah. Berenyit. Ya berenyit teh laletik berenyit teh laletik. Tuang heula diangkeun teh diakel. Diangkeun teh diakel angkeun. Aduh, ayu bi aing ieu era ku netizen orang. Oh, akel sama angkeun tuh beda. Beda. Mulung kembang jamu, lain mah euy. Mulung jamu mah. Murag bulu bitis atina awet teu ngajuru geus wayah ti burak. Aduh, itu mah. Anjir berat tinggi mah. berat. Aing kabended atuh. Akel mah dihidan. Nya dihidan ngakel. Anu paling proses kehidupan anu paling menjelimet ke orang aing dititanggakeun ku nini urang. Kieu ta maneh hiji kieu. Ieu eta masih aing. Wah, geus aing ya. Aing masih inget ku nini urang almarhum. Enak mah eueuh ngakel teh. Eta teh budaya Sunda nya ngakel teh nya. Kawajiban eta mah. Da aki urang mah lamun sadahar teh kudu pulen aki urang mah teu meunang henteu sia. Jadi nini urang teh lamun dek dahar teh ngajemprak ke urang teh nya. Mun eueuh lanceuk urang kan awewe kudu bagian ngakeul. Mun eueuh urang pembantuan aing sok-sok wah. Jadi hit kieu ngakeul. Sia teh otak kanan otak kiri teh pabeulit sia. Kasehat di jalan teh anjir ya naon teh teh. Kitu bi mangarti mana. Sehat sebenarnya teh nya. Aya kesehatan gitu nya di aya mah kan rice cooker nya simpel nya. Ya mah sehat otak ngakeul teh. Ari morak catang Kang. Anjir di matematika deui murag catang. Catang teh suluh murag tapi da moal kitu ya artina murag catang teh. Sararadis ka aing ge soal da teu raos sangu teu diakeul mah nya mun. Laras tah mah top 17. Pais kini-kini aing kini-kini inget kana kuang-kuang kana pais kini-kini cakep. Betawi ayo sok kitu. Pami budak yebak tegabun nima heula caina tina sumur nya urang mah kabalong make solokan. Sampurasun, Rampes. Bandung Gordin tah bareuli Bandung teh saha Bandung Gordin teh? Oh, rancangan. Akeulna dina dulang. Lain dina boboko urang mah akeulna. Dina dulang mah nyen opak gobel teh geuningan tutuan bi. Mana ge ngarti aing percuma aing ngeunakeun. Hejo cokonan cing. Hejo cokot teh cok pipinahan teu betahan. Hebat. Sampurasun barai aing. Weh, Rampes barai aing oge. Ari nyokel naon Kang? Nyokel teh kieu tah nyokel teh. Ngambil. Lain ini cokel tina salah-salah ngajempet teh dicokelan kitu tah paku naon. Ari ngalungguhan naon tah Patri? Begenya apa tuh? Tuh, begenya aing matematika di weta. Ari ngalungguhan? Ngalungguhan. Ari mana teh lilungguh. Lungguh lain ngalungguhan. Bedanya lungguh kata dasar lungguh teh gini. Kalem. Kumaha urang teh lungguh kan urang. Lungguh teh kieu. Itu mana mah lungguh bisa. Introvert. Ya, introvert ya, betul. Nyokel sareng nyukil mah tuh bahasa seni di Jakarta nyukil. Orang di Maluku Utara aduh cedihan geuleuhan nyenghil di juru meme jadi opak bangenyel heula bangel lain bangenyel di orang mah gobel lain gobel aduh poho di meme opak teh gobel. Nah, ya. Patri, apa tuh kamu daerah Sunda teh sok daerah kaum? Eta teh istilah patilasan atau naon? Daerah masjid. Oh, masjid. Daerah tempat ibadah kaum. Begenyel lu bener mah nya, begenyelnya. Aduh, tapi begenyel teh naon Patri? Eta anu dek jadi opak. Aduh, mana tengah hati, mana dah halu gua sih. Anu di opak Kieu mana nyen tinu ulen jadi ulen, takan baruleut. Terus ditaplok-taplok. Ditaplok. Gobel teh. Terus dipoekeun. Dipoekeun. Aing susah aing ka genjet aing mah. Kieu kisik. Nah, kieu kisik. Lain. Iya, beas.
Jadi beas ngisikan. Oh, teman ngisikan. Ngisikan. Aing era ku netizen aing. Kang make batu ali atuh. Ai, teu dipake euy. Non batu ali nu kamari urang nu biru teh teh. Jamrud. Aing kehet itu ya anu di dieu anu Nah, tara. dibere ku urang 3 juta cenah hargana ceng nu waduh. Jang ya Kang, geus naon ieu wae geus ya bacaan. Tak bacaan euy nu biru. Kayak wae dicokotkeun. Iya. Asli orang boga bacaan. Kang dicukur di mana? Back and forth di belakang. Ngagigihan teh nyangu. Ngagigihan nyangu. Can jadi sangu. Nya, memeh tercipta magic jer. Proses maneh tinu pare geus ditutu. Lalu di gigihan, bisi gigihannya di asakeun jadi sangu karena ieu karena seeng. Jadi sangu ditampolkeun, bret diakeul. Merebungkan, nanti atuh aki aing ngajemprak beres salat dolohor teh. Wah, aing eta jeung sama ngeuna cikul jeung ulu asin. Kang make we cideung live saudara ganteng. Anjir. Patri ari gadget ayeuna apaleun soong teu? Song-song Lain song. Song teh. Lamun pareum YouTube. YouTube song. Hitung awi. Masih aya kana aya teh di Sunda teh. Aya. Haseupan. Nah keunon Kang sangu atuh. Sugan teh pengalaman jeung sama guang. Sama guang mah atuh. Uyah jeung cabe rawit di godel-godel. Urang atuh tamah. Ibarat sama guang mah. Cabe rawit jeung uyahnya di godel-godel kitu nya Patri. Sudah ABG ditubruk om. Cik sisi astagfirullahaladzim ci urang teh maneh teh padanan kata yang tidak sopan ci urang teh hati-hati ngomong. Ari sambal guang teh pake tarasi teu sih Patri? Teu, mun sama guang mah teu make tarasi. Cabe jeung uyah hungkulnya. Cabe cabe rawit, jeung cabe jablay, jeung ieu jeung uyah. Terus gitu. Mantap. Anu beureum tah. Anu beureum. Cabe. Simpelnya. Pake jalan tah. Nya. Jalan teh minyak letik ya. Lain minta. Jalan teh minyak letik Patri. Aing kudu sabar emang deh. Kieu minyak anu ngagolak. Kan ieu teh kan keur direnos si sambal teh. Nya. Dicucian ku minyak panas yang ngajerejes. Jadi teu kudu digoreng. Ini mah kumaha teh pararae. Tah, teh ngahijau yang jalan tah, itu sebutna teh. Punuk naon? Hejo punuk. Punuk teh ieu tah. Nya punuk eta. Ngagoreng pada Kang Haji. Mantep. Aing jadi lapar urang kenengan sangu geus berek live-nya. Akeul kana boboko tanda dina tetenong Kang. Wah, berat bahasa. Ari tetenong naon teh Patri? Aduh, era aing teu bisa ngajawab. Naonnya? Tetenong kaya teh Patri, tetenong. Naon tetenong teh? Tetenong Patri. Aduh, tetenong naon Boboko mun Patri. Boboko mah boboko we. Udah kejo tah cek sih mah. Sekali kadenge Patri, biasa saya teh boboko. Tetena diganong aya-aya wae. Goreng uyah bawang beureum apa kena rasana Kang. Nya tuh enak ge dah masih. Is kolot kita kieu nya. Ari sok digayor dina luhur hau gayor teh ieu mane lamun di mane apal haweut teu? Hau apal. Anu aya ruhak di harapna kan. Nya tambah ciga kompor. Ciga kompor. Pakai dulu. Jadi si asinnya ditaruh di dun catang hauna sampai asak we. Pedanya. Nya. Mantap. Jeung ieu jeung pinang. Bar teh mah mun ngadal pinang teh sombong urang ke detik. Aing dipangulikeun pinang ku nini urang teh nya di pasar Salasa teh. Da aing banding geus sombong cik aing teh geus siap teh di kumaha sih leungeun teh. Aing geus ngadal pinang. Tah cek aing teh mungkin aya. Tatenong tina awi modelna buleut aya tutupan paragi nyimpen tuangan sapertos rancang sangu. Oh nya euy. Sok dinu goah atau dinu lureun hawa digantungkeun ke tatenong. Tepat sulu lain sih Patrik. Lain nya tempat sulu di luhur ya digantungkeun di dihandap. Ngarah tuku sireum, ngarah tuku beurit.
goreng tarasi. Aduh, aing pernah Sengit ya goreng tarasi. keur ngahemat benernya. Dan ini orang teh aing teh hengdar sangu we, ci aing teh sangu make tarasi euy. Terus di Tarasi beuleuh digalokeun. Geunas ya. Mana pernah teh? pernah Patri. Geunah euy teh mah. Ai tarasi teh di hijieuna teh dina naon Patri? Udang. Oh, udang teh. Ya. Pangarih naon Kang? Aduh, geus matematika deui. Pangarih naon nya? Apa teh pangarih? Teu apa Patri? Pame. Ih, aduh, kena dina pipiti. Pipiti mah apa? Pipiti apa? Anu sok kemun urang tahlilan. Dibere nya dina pipiti. Nya besek. Beseknya, besek. Ceng-celengan dina talupuh ngalaman Kang. Cecerengan dina? Ceng-celengan dina talupuh awi. Apa ngan ngumpul-ngumpul dah butuh duit. Cukil teh nyokel, paragi ngakeul. Paragi ngakeul, kela kehet poho urang. Paragi ngakeul, sisiu lain, paragi ngakeul. Aduh. Susup, lain susup. Nu paragi ngakeulna kan kayuna anu nu ngahiji ngahihidan, nu hiji ngakeul sangu, nah eta alatna kitu naon nya Patri? Hayang poho deui kela. Aduh, aing Tahu lah Patri teh jakeun. harga diri kela. Anjir naon astagfirullahaladzim poho ieu sekolot urang kela. Lagi ngakeul teh naon nya sisiuk lain sisiuk naon pangat Telebuh cukil cukil lain cukil sangu. Oh, cukil sangu bisa. Cukil sangunya. Tapi padanan kataannya apa lagi gitu ya? Taluk lah. Pangari pipiti handapna alasan make daun waru teh daun jati teh jang peuyeum. Halus teh. Jati Biasanya pakai daun pisang, Patri. Beda beda. Daun pisang mah jang leupet-leupetan, jang katumis, menu. Cocolek, pacul, hihid, pacul. Atuh pacul mah sa Indonesia ge apa? Tahu? Tahu pacul. Apa bahasa Indonesianya? Pacul. Kehet lain cangkul. Oh, cangkul iya. Aing ngerakeun. Parah sih. Kang ari kada demas, gemes kamu centong. Centong. Centongnya centong. Terus Centong. Ini nyelip nasirah teh. Centong. Salam dari Purwakarta. Assalamualaikum. Etem apa tuh? Etem mah buat ini buat padi ngetem. Ari ruhak teh eta teh bekas kayu bakar gitunya. Lain ruhak teh eta teh tinu suluh jadi bara. Langsung diaurkeun nya kot baheula mah ka balong. Naon sih mana teh Ruhak. Nah sih, ruhak teh bara. Oh, bara. Sama mana mah. Oh, iya. Arang panas. Masa arang panas dibikeun ka ucing eta ya. Lain. Hadir orang Banjar, asup patraman, pakai sendal jeung calana ulah po pangari. Suping, paman. Pangkeng naon teh Patri? Aduh, kira ngejedu di sirah fisika bangunan ieu wae. Pangkeng, naon tah pangkeng Patri? Ternyata bahasa Sunda teh lobanya kosakata. Loba hese cenah mah. Hese. Banten hadir. Carecet. Carecet teh ieu luka Patri. Nya. Carecet. Lalecet. Oh, lalecet. Berarti carecet beda aja Patri. Iya. Aing orang Cisayong malah orang naon sih. Darurung, pangkeng tukangeun imah. Oh, nya apa? Paneker. Paneker. Ari marema Patri bahasa Indonesia atau marema teh bahasa Sunda. Marema teh laku rame. Ari rema sama Eueuh, rema naon rema? Sapu tangan tisu mah. Geh ke undingat teu Kang, geh ke naon geh ke. Teuing. Pemberi hade kela carecet sebelum pangkeng mah kamarnya, kamar. Oh, kamar pribadi gitu Patri. Nya, kamar nyeungin budak. Pangkeng mah tempat paragi ngawirit. Oh, paragi ngawirit salah. Ari istilah Sunda baheula aya goa. Goa teh ieu lumbung lain. Nyimpen naon sih? Lumbung sub dari lumbung padi. Ya. Jadi cek Banten mah lumbung padi teh leuit teh seluruhnya dibedakeun jeung imah. Tai goa mah di dalam imah. Aki urang loba, boga goa. Di goa.
bengkok ti koro sial bengkok ti sial. nya mana rek menang duit 1 juta terjadi misalnya saput tangan Kang huma ayeuna perkawis data we ini digadekeun ka AS geus riweuh euy hadir ti mucak wal punten pagawe atlet non Pak abdi belum kenal mah kieu we tukang heureuy pesak saku nih Nya pesak saku. bilatung dulang acir imaem fisika bangunan ima kosinus ima matematika kosinus tangen lieur cowok tangan naonnya KDM teh naon Kang Deddy Mulyadi KDM teh tadi tampil di Deddy Corbuzier gedap jam lalu nya Bang Barung tuh Bang Barung teh keur mejeng na para baneun barang bang semplak barang bang teh lain ya barang bang mah nu dina kalapa. Allahu Akbar sing di kasihan barang kasabaran abi ya. Tempat nyimpan beas di gua. Ikat barang bang teh tuh ikat wegah teh ieu wegah teh khawatir wegah bukan wegah asaku wegah asaku kumaha lain begahnya aya begah teh bahasa begah mah ieu beuteung wareg teh Sunda nya teh begah lain begah Bang Barung mah golodog oh nya golodog teh barang bang duit golodog duit buntelan hitut beuteung bilatung doang mah sangu sanes oh nya loba geuningan Sunda nu urang diuji ku netizen teh lulus teu naon nya teu naon bateri anu salah mah mau ngomong Sunda mun orang Sunda tapi mau ngomong Sunda leres pisan bateri urang mah keur diajar ya di Jakarta nya bujur Kang kehen sia sekmat naon antara tahlilan sekmat naon antara tahlilan sekretaris camat taluk lah aing kurek diadukeun ku sekretaris camat barang main pengemis bujur Kang apa tampian teh tempat modal tampian tempat ini buang air besar oh tampian namanya teh bahasa nu paling loba sadunia nya very very nice very very difficult and very very different with any language anjir aing ngomong ya mother father sarang naon Kang sarang heo sia teh ka kieu sarang naon we keung nanya cing pacilingan tempat modal hateup luhurna handapna palupuh pacilingan tempat modal mah nya pacilingan cek aing lain pancuran ya pancuran ntar mandi mun modal maneh di handap teh lauk aing kebetulan aing wah cilauk teh cing nyaok bareto aing mah sakola di SD modal dompet urang ari samatan naon teh Patri hutang sametan bahasa Sunda teh lemes ya lemes samatan gaduh sametan gitunya serang masalah tuh Pak Mun nah ira aing ditanya serang dengan jawab cubluk mah itu percaya cubluk mah taneuh percaya aing nu meh aing jadi tidak mood euy ka bilatung dulang barangkali alit keur majeunna eta nu leres di bawah hidung di atas bibir di bawah hidung di atas kumis dong tuh kumis urang mun kumis urang eta kita wah ramai-ramai ge ka aing mah teu kenaleun pangambe irung irung tataban naon tatapan cubluk ulah eleh geleng sok tetebakan genul tataban aun tataban teh nya kela tataban naon nya Patri hariwang khawatir landeuh naon cing landeuh teh dataran landeuh teh ciga kebon apa ciga dataran tapi landai oh landai jarambah cing naon teh jarambah ciga maneh tuh bi di Tasik ka dieu landai kalebet naon landed betul euy ai daya kota anjir paragi ngising disolokan tataban ngising itu dalam ilmu kedokteran disebut proses mengeluarkan tai dengan cingogo dijemel gini lucu orang baru tuh ke usia orang masih ingat ke usia 5 tahun nih jemelan lucu cenah orang baru tuh 50 tahun
Mulih naon cing uih mulih mah pulang. Boleh, nya. Saya dekat truk hitam bahasa Sunda Asia. Naon tah? Saya dekat truk hitam bahasa Indonesia Sunda lemes. Saya dekat Truk hitam. truk hitam. Abdi caket truk hideung. Abdi catrek, Untung sieut ti Tatarajong Abi Sunda. caket. Namun bener ke Oh, abdi caket truk Abdi hideung. caket truk hideung. Hideung. Abdi caket truk hideung. Nya, nya. ingkap naon angkep meureun mendung papan kai tataban nya sosok anjir sosok naon Sosok orang pernah ngadengin Patri. naon nya aduh ya mah fisika Pernah, ieu pernah. fisika modern rada lieur dijali ke apa dijali ke mah teu. Kaki tidak duduk pada semestinya jadi dijali ke Itu kesewat? di koseran kalau basah begini Nah. nggak seup atuh aing tanya anu lalaban teh mah geus singkap naon rok disingkapkeun dilihat singkap makanan di dalam di atas aja disingkapkeun ari ti soledat meureun sia teh salah nulis ti kosewat meleset nong torogan ti gedebluk aing mu males jawabna Ari bahasa Sunda. Aya sajengkal teh sak kumaha? Sajengkal sakieu cuma tidak sebuah aturan yang baku gitu. Sajengkal, teh bahasa Sundanya Ti sajengkal. jurah roh bahasa maneh mah ti jurah roh teh masih ti jumpalit oge. Bekong pagi di sunatan bekong mah. Pintar Patri, hebat. Ari timuru cemburu dong. Cemburu. Satu mak 14 meter persegi, madang dahar. Anjir orang teh. Anjir orang teh. Aing teh doktor, ieu doktor bidang Sunda heureuy. Ari teh jentul naon tah Patri? Aja cuma diam aja. Oh iya nya. Leho teh ingus. Iya, ololeho. Lalabok, kadaharan, tinyu, kopi ditinyu. Pereus teh mau dicepret pereus, botram, dahar bareng. Tikus truk, 3 brus, labuh lah, vol. Rema teh. Rame. Rame. Iya, akrab. Rame. Ari kanyut napunduk borangan. Tak penakut. Ngawelu. Aduh, kencot. Kencot naon tah Patri? Jika nama ieu suuk kacang pasti buka Tuhan kencot. Eta lain teuing engge heureut sempit Lain heui ya. rema mah jari Oh, lain rame. aing katibu ku orang Tasik we hiji aing Kirain mah rame. Mah rame. sing ngajongklokeun ka aing harga di depan netizen ieu jamang naon jamang ti cengklak mah kieu tah ti cengklak teh Patarema teh kieu berarti ya Nya. asal mesra euy Patepang ramu mananya Patarema Patepang ramu. Burayut saya tuh curiga Burayut itu lain kadaharan nu amis eta lain Burayut teh tapi semacam kanyut anu ngamai ka handap cira burut bener teh Tapi lain kanjut wae Patri ngaburayut mah. nya ciga balon ngaburayut Nya. Gitulah sebuah kata kerja meureun Kang laip namean mohon cucu Aisyah ingkap kira lain burut teu mah beuteung dangder dangder mah nama tempat Ih dangder Tasik. lain nanca ekek dangder mah Cok taroskeun. Di Tasik aya dangder. Gantarawang dangder mah sampe gadong ngaburayot apalan Pak sampe dangder mah oh nya cing naon artina simut muting anjir ya sampe Simut muting dangder dangder sampe Kang oh lain tamat tempatnya dangder teh Dangder di Tasik aya Patri. nya dirancake ge aya dangder lanjut kundang kanjut kundang dompet hadir saramudal Cianjur kayu aja ingkap mah kelek oh ingkap suka teh diingkapkeun gitu orang kalewe mereka Kelek namanya. ingkap teh kelek teh anu ngabejaan ka urang cek hodam kan
kursi siapkeun ge salin muingkak bulu kanyut. Layar kanyut teh tebetahan. Kulon naon Kak? Kidu kulon tuh kulon itu Girang. adalah bukan Girang. wes. Girangnya Lain girang mah barat. Cing aing teh teh ngomong kulon Oh, teh ya. barat. Soal Mana lieur aing mah. bade ka mana? Bade ka Girang. Bade ka mana? Bade Kan ka ieu mah Wetan. ngomongkeun kulon Oh, dan kulon. girang. Nya. Linggis. Naon deui? Linggih. Nya, inggis. Kanyut kunang sanes dompet. Naon? Hamur kanyut teh murahan nih, laki-laki murahan. Mana ulah kasinir ulah kasinir. Mana? Ya. Kula orang kulon, orang Banten euy. Ieu mah orang Lebak euy sigana mah. Power euy aing wah heureuy orang Banten mah. Kanyut natarang, sieun, elehan, aborangan. Ya. Bener kulon teh barat. Ka aing ngomong naon bieu kulon? Kulon teh barat. Nya geus heup ulah ngomong girang maneh. Hamur kanyut mah nu kawin wae nya kawin wae. Culup colop beurnya. Nyari bahasa kulon mah terus dibaca gulang gaper teh gelisah. Teu beunang di hurung sawah, teu beunang di pika meumeut. Tidak mau disayangi. Kini kuang-kuang. Maneh ngomong cakep atuh ciga orang Batak. Kini kuang-kuang. Cakep. Kaler naon? Timur dong. Kaler mah utara. Selatan. Barat, utara, kaler utara. Kaler teh utara. Utara, wetan. Nya Ciladap Kidul, Ciladap. Aku nganggur kilo makane. Sini Cip. Citra. Apa? Sini. Yang ora iso bahasa Sunda. Ya wis. Ngomong Jawa wae rokok rono. Wetan, kaler, girang, kidul. Oke. Para mirsa wayahna ieu dugi ka jam sakieu nya jam 18.30 urang kudu balik ka imah masing-masingnya. Hatur nuhun kasadayana anu tos nongkrongan live abdi. Hatur nuhun karena perasanya ini cuma heureuy ya, jadi bagi yang merasa terluka mohon nyuhun dihapunten. Hatur nuhun ka Mas Ayubi, Kakang Ayubi anu ti Cibaok anu tos ngarencangan. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayananya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.